Manahan hutan wates suangan. Kasinugrahan kawilujengan diaturkan ke pangandan sakali. Ciciren tamu agung merentos ayah di imba nagara, badaya disungsi kasihin. Badaya mengrupikan prosesi adat Sunda di nararaga ngawilujkeun para tatamu anu linggih di keagungan, tamu anu dipesir, anu dipiserap, anu dipiaje padaya mangrupi kasonageran di Sunda dina nyangga pangbagean. Bapak Ibu sadaya, syukur sareng dengan sapara kaca, ngaturkeun pangbagean, pamungkin tapi kalayan kabegaan, kiring bingah kiring bagja, aturan. Adalah batur. Dawidi menjadi dokumentasikan hal sekedapan. Mangrupikan runtuyan kapingan dina nyangga pangbagean prosesi diteraskan karena rampak kena Ega Robot Production. Dawidi kelancer Sampun jiwa ho.
Iya. Jangan tegas saya lah aturan. Yo. Luar biasa Kang Ega. Sok kayaknya Abu pamit heula. Hormat ka Pak Hajat, nuhun. Nuhun ka Bapak Besan. Kadia hormat ka abdi. Makanya kadia hormat ka abdi. Kadia hormat. Aturan bagea sumping atur nuhun kanu tos kau kade. Kade we kalau malam itu. Tuhnya, cekeng oke, hei. Paingan atuh goreng patut. Masih hasil deh. Mana wik teh ambu we. Kang Ega bingah mana hanutan watos mangan dina raraga ye kilanceuk.